Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadaya warga kelas 8? Mugia dina danget ieu urang sadaya ditangtayungan ku Gusti Anu Maha Suci tur dipaparin kasehatan sarta karaharjaan. Urang Sunda teh beunghar ku budaya anu luhung ajenna. Nyaeta mangrupa basana, senina, atawa adat istiadat kabiasaanana. Nah, dina zaman modern jiga ayeuna hanjakal loba budaya anu geus kasilih ku budaya anu datangna ti bangsa sejen. Loba barudak anu ngora nu geus teu apal deui kana budayana, malah leuwih apal kana budaya deungeun. Tangtu di antara hidup ge leuwih apal keneh kana K-pop daripada kana Jaipong. Ieu pangajaran hidup baris diajar ngeunaan sawatara budaya Sunda. Sarengsena hidup diajar ngeunaan pedaran budaya Sunda, hidup dipiharep bisa mikaweruh budaya Sunda, nyusun pedaran ngeunaan budaya Sunda, sarta nepikeun pedaran ngeunaan budaya Sunda. Pek ayeuna tengetan sing gemet ku hidup, contoh pedaran budaya Sunda nu seja dipintonkeun. Wilujeng nyakseni. Parebut seeng. Parebut seeng mangrupa warna kesenian anu khusus mekar di wewengkon Sukabumi. Munggaran mekar di Kampung Kuta, Kacamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dina tahun 1811 di Kampung Kuta, nu pernahna ditapel wates jeung Kabupaten Bogor, mekar hiji paguron pencaksilat. Pupuhu paguron pencaksilat di Kampung Kuta eta boga budak awewe anu geus mangkat rumaja. Eta budak awewe teh kalawan rencepan hahadean jeung hiji jajaka budak pupuhu paguron pencaksilat di Kampung Cimande. Hiji mangsa jajaka eta teh waleh ka indung bapana yen dirina hayang mileuleheungkeun wanoja putra pupuhu paguron pencaksilat Kampung Kuta tea. Didasaran ku kanyaah kanu jadi anak, akhirna pupuhu ti paguron pencaksilat di Kampung Cimande teh nepungan kulawarga wanoja sejak ngalamar. Teu nyangka sacongo buuk kulawarga eta wanoja teh mere tanjakan. Minangka jawaban panglamar ti pihak kulawarga lalaki ditarima saupama bisa ngarebut seeng nu ditalikeun dina tonggong salah saurang murid andelan ti paguron silat Kampung Kuta. Dibarung ku kayakinan eta syarat teh ditarima. Dina waktu nu geus ditangtukeun, wawakil ti dua paguron silat minangka jagoanana derma kalangan. Sagala pangaweruh jeung kamampuh dikaluarkeun ti dua pihak. Sanajan hese beleke, akhirna seeng teh bisa direbut. Luyu jeung kasapukan ti anggalna, yen mun seeng bisa direbut, lamaran ti pihak lalaki bakal ditarima. Kulantaran kitu, harita keneh dua pupuhu paguron silat Kampung Cimande jeung ti Kampung Kuta bebesanan. Ti harita parebut seeng sok aya dina runtuyan acara kawinan sabada masrahkeun seserahan. Waktuna tara kurang ti 5 menit pikeun ngarebut jeung mertahankeun eta seeng. Sabada hidup nengetan pintonan ngeunaan pedaran budaya parebut seeng, pek ayeuna regepkeun tur tengetan ku hidup naon anu dimaksud pedaran budaya dina mangrupa artikel. Saban bangsa atawa seler bangsa mibanda budaya anu beda. Kitu deui jeung urang Sunda mibanda kabudayaan sorangan nyaeta kabudayaan Sunda atawa sok aya nu nyebutkeun kasundaan. Kabudayaan Sunda nyaeta segala rupa anu aya hubunganana jeung budaya Sunda. Kecap budaya sorangan asalna tina basa Sangsekerta nyaeta budaya anu mibanda harti pangaweruh atawa pikiran atawa akal hiji jalma. Sedengkeun budaya Sunda nyaeta sakabeh aspek anu patali jeung kahirupan urang Sunda sapopoe. Sedengkeun kabudayaan sorangan mangrupa hasil tina cipta, rasa jeung karsa manusa. Tah kukituna dina unggal kabudayaan seler bangsa atawa dina unggal kabudayaan suku bangsa, hidup bakal manggihan atau bakal kapanggih 7 unsur kabudayaan.
Nah, naon wae 7 unsur kabudayaan eta teh? Anu kahiji nyaeta kepercayaan atawa sistem kepercayaan. Nu kaasup kana sistem kepercayaan biasana nyaeta keyakinan atawa agama dina hiji seler bangsa jeung di jerona aya upacara keagamaan. Anu kadua, unsur anu kadua nyaeta tata cara hirup kumbuh di masyarakat. Ngawengku sistem pamarentahanana kumaha, terus hukum adat kumaha, jeung hubungan kekerabatan atawa pancakaki kumaha. Anu katilu nyaeta ilmu pangaweruh atawa pengetahuan. Biasana ngawengku kana pangaweruh alam atawa keayaan alam, pangaweruh ngeunaan sasatoan, pangaweruh ngeunaan tutuwuhan, pangaweruh ngeunaan sifat paripola manusia jeung sajabana. Anu kaopat nyaeta basa. Nah, basa dina kabudayaan Sunda nyaeta urang ngawengku atawa mibanda undak usuk basa Sunda atawa cara make basa Sunda. Boh dina ngagunakeun basa lemes, basa kasar atawa basa sedeng. Nu kalima nyaeta kasenian. Nah, secara gurat badak kasenian dibagi jadi aya seni rupa, seni vokal, seni tari, seni sastra jeung seni drama. Anu kagenep nyaeta pakasaban atawa upaya manusia atawa cara masyarakat pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe atawa disebut oge pagawean. Contona bisa patani jeung pamayang. Anu katujuh nyaeta unsur teknologi jeung pakakas. Teknologi jeung pakakas maksudna nyaeta ngawangku parabot pikeun ngagampangkeun hiji pagawean. Sedengkeun teknik anu dimaksud teknologi nyaeta teknik nu aya di masyarakat pikeun ngolah alam. Tah saupama nilai kana unsur-unsur kabudayaan anu 7 eta, tangtu anu kaasup kana budaya Sunda teh lain ngan saukur kasenian wungkul atawa adat wungkul, tapi segala rupa anu aya patalina jeung 7 unsur kabudayaan eta. Tah ayeuna orang pedar ngeunaan karangan bahasan anu mangrupa artikel. Artikel nyaeta tulisan dina wangun lancaran anu ngaguar atawa medar atawa ngadadarkeun hiji perkara anu ngagunakeun katerangan-katerangan nepi ka bubuk leutikna. Biasana ditulisna sok dina media nyaeta bisa media nu mangrupa online atawa media citak. Jadi hideep bisa manggihan artikel dina koran atawa secara online. Tujuan nyieun artikel nyaeta sangkan anu maca meunang informasi anu faktual, anu fakta atawa tetela, anu jelas atawa genre. Nah, cara nulis karangan artikel atawa bahasan bisa nyaritakeun atawa secara narasi, bisa eksposisi atawa ngagenrekeun ngeunaan hiji hal, atawa deskripsi secara deskripsi atawa nataan, oge bisa argumentasi atawa pamadegan. Tangtu kudu dirojong ku fakta-fakta anu nyata atawa anu tetela. Nah, terus saupama hideep rek ngarang artikel atawa karangan bahasan, hideep kudu merhatikeun aspek-aspek anu dihandap ieu. Nu kahiji nyaeta kudu sistematis. Maksud sistematis nyaeta kudu puguh eunteup seureuna, sangkan karanganana atawa artikelna teu acak-acakan. Nu kadua kudu ngawincik. Jadi ditulis hiji-hiji informasi pikeun ngalengkepan eta karangan eta. Terus anu katilu nyaeta ngagunakeun basa anu lugas atawa wanda basana kudu sahinasna. Tur kaharti kudu maca sarta saluyu jeung undak usuk basana. Nu kaopat nyaeta ngagunakeun istilah-istilah anu geus maneh atawa apal balarea tur saluyu jeung kamus. Nah, anapun lengkah-lengkah ngarang artikel atawa karangan bahasan nyaeta nu kahiji hideep kudu nangtukeun topik atawa ide mangrupa inti anu rek dicaritakeun.
Contohna misalkan sistem religi anu aya di Tatar Sunda. Anu kadua nyaeta nyusun rangkai karangan. Rangkai karangan disusun atawa dijieun sangkan karangan hidup atawa tulisan hidup teu acak-acakan. Jadi dicaritakeun ti naon anu pembukana, eusina jeung panutupna. Nu katilu neangan sumber atawa bahan. Neangan sumber atawa bahan itu bisa ngaliwatan internet atawa ngaliwatan neangan tina buku atawa observasi secara langsung atawa bisa oge ngaliwatan wawancara. Nah, anu kaopat nyaeta hidup mimiti nyusun rangkai karangan nepi ka jadi hiji karangan. Nu pamungkas nyaeta ngajudulan karangan saluyu jeung eusi anu dijieun. Nulis artikel seni budaya Sunda dina seuseuna mah meh taya bedana jeung nulis artikel liana atawa jeung nulis pedaran atawa bahasan nu sejena. Ngan eusina atawa anu dibahasna nyaeta ngeunaan budaya Sunda. Ku cara nulis artikel atawa pedaran budaya Sunda, hidup tos ilu biung dina ngariksa jeung ngamumule budaya Sunda. Ku kituna budaya urang tetep kajaga atawa karaksa. Rupina pedaran ngeunaan bahasan budaya Sunda dicekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.